muka tutungkusan para karuhun. Muka tutungkusan para karuhun, nutos kamasur kaun-awun, diraksa di dama-dama jadi panuntun. Ayeuna wakca anu kasuhun, pagunungan basisir ombak lautan, ngahiji jadi bukti sauyunan. Pencak sinarang silatna sabengketan, teu pasalia dina atikeun. Muka tutungkusan pekarahun utos kemasur kaun-awun, diraksa di dama-dama jadi panuntun. Ayeuna wakca anu kasuhun, wakca anu kasuhun, pagunungan basisir ombak lautan, ngahiji jadi bukti sauyunan. Panca sinarang silatna sabengketan, teu pasalia dina